Dut, itu ke sawah No. Ya wagelah pokoknya ada kurang turun ya karena isuk segala naon mana tapi kok beuteung teh euy mana pas beuteung eta teh besok beser teh Dut mereka itu teh kayan kitu teh Ujeng kok apa ting teh euy? alah mana masuk ke gabah tuh Hayang ngopolanya? besok atuh Kuat euy duh. Astagfirullahaladzim, mata nu ngompol di sisi jalan tuh kira-kira. Sabrim. Lu sih gua. Udah si kadut kain. naon teh Hampura. Era tuh kala ya awal keputerkeun hampuranya. kadu teh geus mareujeun aya teh di direk geus kalolot teh aduh paur marurang ayeuna euy tungguan heula si ku batur euy karek menang 3 jabat teh ayeuna geus marurang tungguan heula sakedeung Tunggu wa. Kenuan kadu dut geus aya nu murag ya 3 teh can kabur katalian deui aduh aing Si montong euy. nya montong ceuk batur mah cenah Bagus sih mah euy. ya lumayan lah ai mana rek ka mana gitu Eka kebon. targetnya gua geus sarua ya teh nungguan kadu da malang yang geus ieu karolot teh aduh marurag digina macan kabur katalian ya ba aing mah Duh, sana kadu na geblug. Suara di dia na geblug mah batu. Nah, batu teh. Cara cepat duren, tak perlu nanam, tak perlu beli. Ayo di mana? Aduh, kebon teh ek dijual nu ieu teh ieu. Ami rada lega nu aing isakeun ku aing ieu na watesna aing. Si wana mah sana mau ka kebon. Ami nu aing lega pindahkeun ku aing. Trik aing mah. Dia sial. Pokoknya dia lega nu aing. Aya 5 meter mah ti dia ku aing. Aing. Mantap ieu mah. Allah ieu boga aja. Saya teh trik, amin kita aing ngajual kebon teh pan gede duit teh ngalega. Saha ieu? Nyeun wates anyar ieu. Kop bae aing mah digeureuh-geureuh, mah dikumaha-kumaha aing mah. Kop bae yang sabaraha puluh meter nyokot nu aing. Mah jauh ieu mah tina wates nu aing. Si kadut ieu mah masalah. Allah mudah-mudahan mun si kadut kena ku ajab ayeuna oge. Ayo di mana?